Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'u sifatil kamaliyah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'athiril hukmiyah amma ba'du faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa taqwa faqad fazal muttaqun. Allahumma aftah lana futuhal arifin wa fahamna fahman nabiyyin warzuqna hifdhan hifdhil mursalin wa ilhaman ka malaikatil muqarrabin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sadayana puja-puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah melalui ta'thir kudrat irodat mantana kurang sadayana masih kena ke Allah Subhanahu wa Ta'ala ditiasakeun patepung lawung paamprok jongok di tempat. Mudah-mudahan kurang sadaya teras-terasan dibimbing ku rahmat magfirah mantana. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Salawat senarang salam salamina tetap dilimpah curahkeun ka junjungan alam yakni habibi wa habibana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akula wargina sahabatna tabi'in sareng tabi'atna malaman dugi ka urang sadaya. Mudah-mudahan urang sadayana kenging syafaatul uzma jagat timantana di yaumil jaza wal hisab. Amin amin ya Allah. Daramang balawargi sadaya. Alhamdulillah. Balawargi sadaya jamaremakumullah. Urang neraskeun kana hanca maqalah anu ka-20. Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatul isyruna an Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Man lam yakun indahu sunnatullah wa sunnatu rasulih wa sunnatu awliyaihi falaysa fi yadihi syai'un. Jadi palawargi sadaya dina maqalah anu ka-20 katampi ti pangresa Sayyidina Ali. Ari Sayyidina Ali teh termasuk kana khulafaur rasyidin. Ari khulafaur rasyidin teh nyaeta jalmi-jalmi anu ngagentosan sabada Kanjeng Rasul ngantunkeun. Jadi komando umat Islam pertama Kanjeng Rasul, sabada Kanjeng Rasul ngantunkeun umat Islam pasti peryogi figur seorang pemimpin. Nya sabada harita Kanjeng Rasul ngantunkeun pertama khulafaur rasyidin nyaeta Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi alias urang mah kasohor saha Abu Bakar As-Siddiq. Nomor kedua sabad Abu Bakar ngantunkeun saha khulafaur rasyidin teh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ngantunkeun digentosan ku saha Utsman bin Affan. Sabada Utsman bin Affan ngantunkeun diteraskeun ku saha ku Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ieu figur khulafaur rasyidin palawargi sadaya sanes ngan ukur tiasa dakwah ngajak di masjid di madrasah wungkul tapi anjeunna betul-betul jihad fisabilillah nu sangat luar biasa. Mata pula aneh nami-namina urang bila mana nanjeurkeun kana kasayaan
amar ma'ruf nahil munkar resep jeung teresep otomatis pasti aya. Eta mah tos sunnatullah ti dituna apalagi sadaya. Urang ngajak kana kasayaan padahal mah urang teh kana kasayaan nu resep aya, nu teresep pasti seueur. Mata kula para rasyidin anu opatan anu ngantunkeun secara normal biasa mung Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Timulai ayeuna Umar bin Khattab, Utsman bin Affan termasuk Sayyidina Ali karramallahu wajha anjeunna ngantunkeun secara syahid dibunuh bagi sadaya. Pertama Umar bin Khattab anjeunna gagah luar biasa. Duh subhanallah bahkan dina kisah mah cenah Sayyidina Umar mah mampu ningali syaitan bagi sadaya. Lamun teh mah Sayyidina Umar ayeuna kawetan, wah setan etos ngalumpat ka kaler bagi sadaya. Bakat ku alim penak jeung saha? Sayyidina Umar gagahna luar biasa. Sayyidina Umar ngantunkeunana anjeunna nuju salat subuh aya makmum anu berjamaah saha Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah teh sanes jalma kafir, jalmi muslim, biasa ngiring berjamaah. Ngan kalaresan eta Abu Lu'lu'ah sebagian orang anu mana dina hatena ngagaduhan panyawat hasud ongko saterasna eta Abu Lu'lu'ah aya hiji daerah anu kapungkur teh asalna non muslim ditaklukkeun ku Umar bin Khattab nya eta daerah teh sadayana jadi lebat Islam tah termasuk Abu Lu'lu'ah. Pas salat subuh eta Abu Lu'lu'ah boga pikiran kieu lamun ayeuna Umar bin Khattab dibunuh ku kuring meureun kuring teh bakal jadi pahlawan lemur kuring anu kapungkur. Anjeunna Sayyidina Umar bin Khattab nuju sujud Abu Lu'lu'ah cengkat 17 tusukan bagi sadaya. Allahu akbar. Ayeuna saterasna Sayyidina Utsman bin Affan anjeunna ahli saum, anjeunna ahli maca Al-Qur'an. Saha nu ngabunuhna Hamron bin Sudan. Sayyidina Utsman anjeunna pas begitu sore-sore sapertoskeun kieu haig bari saum nuju ngaos Al-Qur'an aya hiji tempat di kamarna khusus eta Hamron bin Sudan nucuk urang mah naek kapara bagi sadaya. Teras rencepan anjeunna nuju fokus ngaos Al-Qur'an subhanallah sami dibunuh lagi sadaya. Termasuk Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Anjeunna bade ngalaksanakeun salat subuh saha anu ngabunuhna Abdurrahman bin Mulzam. Eta Abdurrahman bin Mulzam nyanak pedang, pedangna nganggo racun. Pas begitu Sayyidina Ali bade ka masjid langsung mastakana dikadek bagi sadaya. 2 dinten 2 wengi kritis akhirna anjeunna ngantunkeun. Masyaallah. Jadi namina pejuang ya kedah kitu bagi sadaya. Lamun ayeuna seorang mujahid, seorang pejuang lamun teh nya adi penyebat ayeuna mah ustad ajengan kitu nya marentahkeun kana kasayaan nyare kana kaawonan tos pasti dan ngikuti jalur Rasul ya jelas otomatis sunnatullahna pasti kedah bagi sadaya. Sok aya nu lempeng we abdi mah cenah tarawantun curak care. Abdi menaon sababna siun di baeudan ku masyarakat. Harupi-rupi lagi sadaya. Justru amar ma'ruf nahi munkar wajib kurang dilaksanakeun bade kumaha wae carana tetap urang wajib melaksanakeun. Da amar ma'ruf nahi munkar teh sanes ukur kewajiban ajengan ustad bungkul termasuk urang sadaya oge wajib. Selaku jalma anu iman ka Allah iman ka Rasul wajib amar ma'ruf nahi munkar ngan sesuai kapasitas masing-masing. Ibu upamana aktif ya di perusahaan grup perusahaan amar ma'ruf nahi munkar sing sae. Kaduh karyawan kan tenan ngadamal aturan anu sae. 15 menit sebelum masuk waktu wajib kedah berhenti, wajib kedah berjamaah heula subhanallah sae eta luar biasa bagi sadaya. Eta termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Kantenan kana janten keluarga. Beun. Nah, ieu saur Sayyidina Ali radhiyallahu an. Anjeunna nyaurkeun kieu. Man lam yakun indahu sunnatullah sing saha jalma bade saha wae bade ibu bade abdi bade saha wae anu de eta jalma teh teu aya sunnatullah wa sunnatu rasulih teu aya sunnat rasulna
wa sunnatu auliya'i teu aya sunnah-sunnah para kekasih Allah palaisa fi yadihi syai'un maka di eta jalmi teu aya naon-naonan. Jadi lamun di seseorang teu aya sunnatullah, teu aya sunnatur rasul, teu aya sunnatu auliya illah, maka eta jalmi teu aya martabatna naonan di hadapan Allah. Kartos teu acan. Acan punya. Naon can ari sunnatullah teh, naon ari sunnat rasul teh, kan kitu urang teh. Diteraskeun mata palawargi sadaya, kumaha diteraskeun anak qila lahu li aliyin ma sunnatullah, naon atuh ari sunnatullah teh? Aya adatuhu geusna kebiasaan Gusti Allah. Mana qala ngadawuh ayeuna Sayyidina Ali kitmanu sirri nya eta nyumputkeun rahasia. Naon cenah Bu? Nyumputkeun rahasia teh itu sunnatullah. Ari sunnatullah teh kebiasaan Allah subhanallah. Bakat ku bageurna saha? Bakat ku bageurna Gusti Allah. Allah menyumputkan kana kaaiban urang balgi sadaya. Dalamun seandainya ku Allah papada manusia dibukakeun kaaiban urang, teu ditutupan rahasiana subhanallah. Yakin saya yakin moal aya jalmi saling percaya balgi sadaya. Oh. Anu kadang-kadang urang oge lamun tos terang ayeuna karakter seseorang apal kartuna ieu lah saya teh mah kitu kebiasaanna oge. Ya Allah ya Rabbana. Tah sunnatullah makit manusia nutupkeun rahasia bagi sadaya. Kantenan upamana mata kleres bagi sadaya bila mana orang gaduh masalah tong terlalu ayeuna seueur ting curhat ka papada manusia. Tong seueur ting ngawudakeun eusi hate ka papada manusia. Naon margina da manusia masami jeung urang kasipatan ku sifat lemah, kasipatan ku sifat butuh. Da tiasa wae jalmi anu ku urang ayeuna dianggap dipercaya, urang lamun aya keluh kesana naon sok ngobrol ka si eta, justru jalmi eta anu mungkin seueur pisan kesempatan pikeun ngabukakeun kaaiban urang sadaya. Masya Allah. Matak sunnatullah teh nyaeta kitmanus sirri nyumputkeun rahasia. Wa huwa ma akhfahun nas anil hadid ingda syahsin pakit matus sirri wajibun. Tuh nyumputkeun cariosan ti papada manusia eta teh wajib. Kantenan urang teh dipercaya ku batur kadenya mah rahasia. Ulah dibartos moal. Masya Allah. Ngabocorkeun hiji rahasia. Abdi teh kieu tah dijaga ku urang teh. Da kadang-kadang geus teu kuat aya nyaritakeun ka batur teh. Asa naon asa berat rahasia teh. Padahal keur ngariung batur teh teu naroskeun asa hayang ngobrolkeun rahasia si itu teh. Astagfirullah. Tapi kadang-kadang bagi sadaya urang ayeuna kabatrik hate ku jalma nu nitipkeun rahasia ka urang aya keheul aya benci. Subhanallah kadang-kadang rahasia eta diumbar-umbar ku urang. Matak lamun tos kitu atos jatuh martabat manusia. Gitu. Eta tah kitmatus sirri. Saterasna wakila ma sunnatur rasul neme sunnatullah ari sunnatullah teh nyumputkeun rahasia. Ayeuna wakila ma sunnatur rasul naon ari sunnatur rasul? Kumaha kebiasaan rasul? Qala al mudaratu bainan nas. Kedah sae campur gaul jeung manusia. Eta sunnatur rasul. Matak palawargi sadaya diteraskeun kama qala ba'duhum wadarhum madum tapi darihim wardahum madum tapi ardihim. Jadi urang teh kedah naon namina teh mudaroh. Ari mudaroh teh kedah sae sareng papada manusia. Motok seueur hadis-hadis Kanjeng Rasul anu ayeuna masihan ultimatum ka urang supados urang sae papada manusia. Da ari simpulna ibadah mung dua. Hiji hablum minallah, kadua hablum minannas. Aya ibadah anu sifatna spiritual, aya ibadah anu sosial. Ibadah spiritual mah mungkin rahasia. Salat, maca Quran, kajaban nikah, ibadah haji eta mah katingali ku umum.
Ta ibadah anu naon anu kedah ku urang diperhatoskeun teh ibadah anu sosial pangseueurna. Mata keningan bagi sadaya seueur di antawisna lah hadis Kanjeng Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Sing sajal mah iman ka Allah, iman kana poe akhir, falyukrim dhaifah, wajib urang teh ngamuliakeun tamu. Aya tamu ku urang teh duh ya Allah disuguhan gitu, disugemakeun. Eta teh ciri urang iman ka saha? Iman ka Allah jeung ka Rasul. Ngan tamu teh aya batasanana, sabaraha hari aya batasan tamu? 3 hari 3 malam. Tos langkung ti 3 hari 3 malam mah sanes naon eta mah? Sanes tamu naon eta mah? Gitu. Allahu Akbar. Kitu nya. Saterasna aya deui hadis Kanjeng Rasul, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaroh. Sing sajal mah iman ka Allah, iman ka poe akhir, pal yukrim jaroh, wajib kedah ngamuliakeun tatangga. Tatangga teh wajib. Kalawan geuning tatangga teh palargi sadaya 40 kawetan, 40 kakulon, 40 kakaler, 40 kakidul. Eta teh masih disebatkeun naon? Tatangga. Talam orang betul-betul iman ke Allah, betul-betul iman ke Rasulullah, wajib hukumna orang ngamuliakeun tatangga. Sing sae jeung tatangga teh. Ulah dugikeun ka subhanallah urang teh nya. Katanan lamun dina bab sosial, dina bab jual beli. Ulah cekna kasarna urang ari unyak anyo ka warung tatangga, ari justru artos bro kapayun ke Alfamart gitu. Ke Indomart, ya Allah. Da kadang-kadang pan kitu punya nami-namina normal, orang sebagai konsumen, ieu mah diajar abdi ge diajar bagi sadaya. Ada ari namina konsumen mah atuh da sensitif, benten pangaos 500, benten pangaos 1000, da kajen keneangan anu murah padahal jauh. Nya pamana urang gaduh tatangga di dieu. Heg ical galuh pamana di eta tatangga teh barang eta teh pamana 2500. Ari dipayun di ditu rada tebih kedah kana motor pangaos nanti 2000. Beda 500 perak. Dak aja kena ngingking ka ditu atuh. Ya Allah ya Rabbi. Padahal nu ceuk urang teh heudah mulina ge atuh teu seueur ieu gitu teh bagi sadaya. Anu kedah ditanamkeun diemutkeun ku urang hiji hadis anu neme ngamuliakeun tatangga, nomor kadua ngemut teh kieu cenah Gusti dalam urang aya kapapait malamun aya urang nepikeun ka cenah kasar nepikeun ka maotna moal diurus ku batur diurus mah ku saha? Ku tatangga. Mata kedah sae jeung saha teh? Jeung tatangga teh. Kantenan aya anu dobel. Hiji tatangga, kadua katalian ku dulur, katilu katalian seagama. Wah, 3 kawajibanana. Dan memang dina kitab akhlak palawargi kabagi 3. Aya nu hiji nya hak tatangga, nya dulur, nya seagama. Aya nu ngabogaan 2 hak, nya hiji tatangga, kadua umpamana sanes wargi tapi seagama. Gitu. Aya anu ngagaduhan hak teh nya tatangga nya walaupun beda agama, tetep orang kedah wajib ngamuliakeun. Saterasna wakila ma sunnatu auliyaihi, naon ari kebiasaan para wali-wali Allah, qala ihtimalul adza anin nas wa kanu min qibalina yatawassawna bi thalathi khisalin wa yukatabuna biha. Beun ari kebiasaan para auliaan Allah nya eta anu mana urang sing tiasa miceun pilara ti papada manusia. Nyambung hadis Kanjeng Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia anu mampu tiasa sae ka papada manusia. Subhanallah. Jadi orang lamun teh mah tiasa manfaat ka dulur, tiasa manfaat ka tetangga, teh pangsae-saena jalmi. Lamun urang teu acan tiasa ngadamel kasayaan, minimal urang ninggalkeun pilara. Gitu. Wa kanu kabuktian eta para aulia ilah min qablina ti sacan urang sadaya ya tawassauna bi salasihi solin wa yukatabu nabiha.
Bahkan eta aulia-aulia teh osok masihan saling wasiatan kutil wasiat. Hiji man amila li akhiratihi kapahullahu amro dinihi wa dunyahu. Nah, ieu wasiat para wali-wali Allah ka urang teh. Hiji sing saha jalma anu ngadamal hiji padamelan tujuanana pikeun akhirat maka ku Gusti Allah bakal dicukupkeun dunyana jeung agamana. Begitu kan? Lamun orang tujuanana akhirat, dunia pasti bakal kasampeur. Tapi lamun tujuanana dunia wungkul, akhirat tangtos moal kakejar. Mata orang tujuanana tos sisa lupa akhirat lagi sadaya. Da urang ayeuna di dunia mamung ukur sebatas ngalewat wungkul. Da urang teh artina mah urang mana ieu teh? Urang akhirat. Urang di alam dunia mah ieu teh mung sebatas diuji ku Gusti Allah. Mata keningan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nyiptakeun maut jeung hirup teu aya sanes tujuanna teh ayyukum ahsanu amala. Nu mana aranjeun pangsaena amal teh? Urang kapungkur urang akhirat ayeuna di alam dunia ngumbara engke bakal kembali ka mana deui? Ka akhirat deui. Ngan kembali ka akhirat teh kabagi dua. Aya anu kembali ka kampung asal ka surga, aya anu mampir heula ka neraka teras ka surga, tilu meureunnya. Aya anu katilu langgeng teras-terasan di neraka. Naudzubillah. Logikana saros kahartos Bu kieu. Ibu gaduh piring anu rada sarai disimpen dina lomari. Tara di dapur anu beriasa we kanggo sadidinten. Lamun we orang kadongkapan tamu kantenan tamu anu mulia eta piring dina lomari teh ku urang teh ditarurunkeun. Wah ieu kanggo tuangna, ieu kanggo nu amisna, ieu kanggo sanes sepi kantenna. Eta nasib piring palargi sadaya kabagi tilu. Lamun teh mah piring tina lomari diturunkeun, ieu mah cenah teu kaanggo ieu, teu kaanggo kanggo rencang, teu kaanggo kanggo nanaon, otomatis eta piring bakal langsung disimpen di kana lomari kabersih ieu mah. Oh nyeta cenah ieu mah dianggo balado, ieu mah rencang katseueur minyakna, wayahna eta piring kedah calik heula di dapur, kedah dikumah heula, terus dikumah bersihna bakal lebet kana lomari. Tapi aya hiji piring anu mana nya kotor, ari pas barang dicanak ka dapur, di dapur kalah murag. Hancur eta piring atos lagi sadaya lamun piring beulah hancur, tong ngimpi-ngimpi di kana lomari pasti bakal dipiceun. Tah urang teh kitu jalmi teh palargi. Urang teh urang mana urang akhirat, tah ayeuna di dunia teh diuji ku Allah sok sing seueur amal, sing sae jeung papada manusia, sing sae ibadah ka Gusti Allah. Dicek teh jaga sae bersih langsung ke surga. Heuleul cenah ieu mah kotor wayahna ka neraka heula awal akhir lebet ka surga. Tapi naudzubillah wah ieu mah nya kotor nya teu ngagaduhan keimanan. Naudzubillah engke mah dipiceun naudzubillah lagi sadaya. Gitu. Jadi apalagi sadaya jamaah rahimakumullah sing saha jalma sawangsul anu beramal tujuanana pikeun akhirat maka ku Gusti Allah bakal dicukupkeun urusan agamana jeung urusan dunyana. Bahwa fi hifdillahi ta'ala fi jami'i ahwalihi eta jalmi bakal teras-terasan aya perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nomor kedua, waman ahsana sariratahu ahsanallahu ala niyatahu. Sing saha jalmi anu sae domira qalbi nyumputkeun eusi hatena maka ku Gusti Allah bakal dipasihan sae ala niyatahu fadzahiru yadulu alal batin. Jadi simpul mah kieu. Sing saha jalma anu mampu ayeuna ngajaga eusi hate. Besi hati urang. Jadi maksudnya mah teu sagala rupa dicarioskeun ka batur. Da jalmi teh benten-benten. Aya anu mampu ngajaga, aya anu teu mampu ngajaga. Aya anu mampu ngajaga, katingali ku batur teh, duh, jiga anu bunga, jiga anu teu susah. Jiga anu teu kasusah.
Abdi mah ya Allah asa kabitanya ningali si eta Gusti. Ditinggali teh asa jiga nu tengeluh we katinggali teh. Masya Allah asa pikabiteun. Padahal setiap orang pasti ngagaduhan masalah masing-masing lagi sadaya. Lamun orang mampu ngajaga tiasa sae sapertoskeun kitu, maka ku Gusti Allah bakal disaekeun ayeuna dina alaniyatahu, dina perjalanan hidup urang insyaallah bakal sae lagi sadaya. Insyaallah. Nomor katilu waman aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainas bian amalan kholisun minariya. Ya Allah. Tilo ya sing saha jalma anu mampu ngabereskeun antara diri na sareng Gusti Allah maksudna kumaha bi an amila amalan kholiso lamun ngalaksanakeun amal teh bersih minaria tinaria. Punten. Ari namina minaria cik kumaha ari ria? Bulan? Oh, ngalaksanakeun amal hoyong kapuji ku batur eta teh ria cik urang. Padahal sabada dikaji cek ahli tasawuf ternyata apalagi sadaya lamun urang ngalaksanakeun amal hoyong kapuji ku batur sanes ria tapi eta teh musyrik kalau geus sadaya. Musyrik kalau geus sadaya. Nah sebabna urang ngalaksanakeun amal sanes karena Allah tapi karena manusia. Kumaha tu ari ria? Justru ari ria teh tarkul amali ieu tarifna ya. Tarkul amali li ajlin nas, ninggalkeun amal karena manusia pahwariaun eta teh ria. Henteu ngalaksanakeun amal ku pedah papada manusia eta teh ria. Jadi kieu urang mah teu jadi ngalaksanakeun amal ku pedah sieun ria eta teh tos ria. Contoh kieu. Urang bumi teh upamana sisieun gang. Urang bade maca Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Batur pulang anting. Dek cek hati. Lamun urang maca Quran tadi teuing Gusti abi mah teu sanggup. Sieun abi mah sieun boga panyakit ria, sieun hayang dipuji ku batur eta teh tos ria. Nepikeun ka teu jadi maca Al-Qur'an ditarikeunana teh. Kitu. Atawa lamun teh mah calik di masjid pamaget, amang nah teu pangpayuna kalah dipengker wae. Aduh ajengan sanes naon abdi mah lamun pangpayuna teh can kuat nahan hate sieun hayang kapuji ku batur eta teh tos ria lagi sadaya. Sing lempeng we ngalaksanakeun naonna? Ngalaksanakeun amal mah. Itu. Ya Allah ya Rabbana. Teu acan panyakit teh wal ujub. Ari mana nu ujub? Ari nu ujub teh nyaeta ningalina urang ka diri urang ku mata kasampurnaan. Eta ujub. Jadi rasaan teh urang anu hade teh. Gitu. Masya Allah. Urang ngalaksanakeun amal teh. Urang ayeuna tiasa riung mempulung pangaosan di tempat calik. Raraosan teh sanes kenging saha? Sanes kenging Gusti Allah. Raraosan asa kenging urang eta teh ujub. Gitu? Ya Allah. Wa tasmi nomor katilu tasmi tak ieu asa teu karaos rarasaan asa teu dosa padahal mah dosa ngancurkeun amal kumaha ari tasmi teh urang sok resep ngabocorkeun amal ka batur. Kieu contona tong tebih-tebih kieu. Anjing-anjing tah biasa ibu-ibunya malah seret sayuran gitu nya pabayang. Ucuy, eta mah Gusti abdi mah tadi jam 3 Janari eta abdi rek salat tahajud da mani reuwas. Jeung kulentrang teh di dapur, Gusti sugan teh naon ditingali teh ucing kitu tah. Lain ukur nyarita ke ucingna hayang batur apaleun urang teh salat tahajud. Ya Allah, eta teh tasmi lagi sadaya. Itu Allahu Akbar. Jadi tasmi teh urang teh hoyong kadang we ku batur amal sae urang teh gitu. Eta teh mata ngancurkeun di kana amal palagi sadaya. Diajar bunya orang teh nya. Laras diajar.
tong batur masih abdi ge sok tara karasa kadang-kadang mah teh. Kadang-kadang mah tara karaos bagi sadaya. Ngobrol. Nya cing jam 8 mah geus tunu da tadi teh. Dan nah cing jam 8 da abdi mah lamun jam 8 tibra da kumahakeun da jam 2 teh sok lilir. Batur teh teu naroskeun padahal daripada ayeuna jam 2 lilir ngoprek HP nonton TV geus mending ngadekul. Eta teh dina hate teh Gusti, ya Allah ya Rabbi. Kitu nya. Eta penyakit eta teh bagi sadaya. Masya Allah. Tah jadi sawangsulan deui lamun urang masih kene kitu amal atos mata kuntan bagi sadaya. Lamun dikaji ieu dina ilmu anu ieu. Kunaon atuh batur? Heseun anu percaya kana caritaan urang. Kunaon atuh batur rarasaan teh asa goreng we kalakuan urang. Sing horeng mah pada malan urang teu acan tiasa betul-betul lulus ikhlas karena Allah. Dan memang di dieu kitu, lamun ayeuna jalma tos tiasa ngaluluskeun amal betul-betul karena Gusti Allah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Maka ku Gusti Allah eta jalmi bakal dipermudah urusanna jeung papada manusia. Berarti tiasa kurang disimpulkan selama ibadah orang masih kene pabaliut, ibadah orang acan betul-betul lillahi ta'ala, maka sakitu balge sadaya kabaliutna kehidupan orang. Jadi lamun urang tos laras ibadah, ibadahna ikhlas karena Allah, maka insya Allah segala urusan orang bakal dibantos ku Allah. Lamun amal orang pabaliut kene otomatis dina kehidupan orang bakal pabaliut bagi sadaya. Itu mata paingannya fathah bidamin mansiban fathan wajur kasron kadzikrullahi abdahu yasur. Loh, abdahu yasur gitu. Dzikrullahi abdahu yasur. Dikir ka Gusti Allah eta teh matak mempermudah segala urusan. Tak mempermudah. Masyaallah. Paman ahabahullahu ta'ala ahabahul khalq. Sing sajalmi anu parantos dipika cinta ku saha ku Gusti Allah, otomatis eta jalmi bakal dipika cinta ku sadaya makhlukna. Wal maqalatul adat wal isruna maqal anu ka-20 sama maqalah deui bagi sadaya. An Aliin radhiyallahu anhu katampikeun ti Sayyidina Ali kumaha papata anjeunna kieu. Kun indallahi khairon nas wa kun indan nafsi syarron nas. Deuh ieu masyaallah. Kudu bukti anjeun di hadapan Allah eta teh khairon nas, pangsaena manusia. Kudu bukti anjeun di sanghareupeun nafsu eta teh panggorengna manusia. Tos kasarap Bu. Kartos ente acan punya, acan bingung kene. Orang teraskeun tafsiranana. Jadi sawangsulan deui. Di hadapan Allah mah urang teh kedah jadi manusia anu terbaik. Tapi di hadapan nafsu mah urang teh kedah jadi jalma anu panggorengna manusia. Maksadna da sok aya bahasa-bahasa lamun ku urang teu dilenyepan matak jadi salah paham. Pantanan dina media sosial lain, subhanallah seur. Nya sapertoskeun heureuy we lamun payunan jalmi awam matak cilaka, ari jalmi nu ngartos mah teu. Aya keterangan kieu. Pokona mah ajengan walaupun cenah di sorban, walaupun di jubah, walaupun di kopiah, salagi kene ngarokok mah haram jadi imam tuh. Laras teu? Tuh kan bingung ya. Songsolan ya Bu. Ajengan walaupun sok ngamake jubah, ngamake sorban, ngangobano kopiah, salagi ngarokok mah haram jadi imam bagi sadaya. Alas ya kumaha geuningan sok ngarokok kan. Damanya atuh bagi sadaya nang imaman baring udud, baring ngarokok. Jadi bingung dia. Ya, kan eta bahasa teh Bu jiga wah, kumaha atuh cenah imam teh sok ngarokok keneh. Kitu maksudna bagi sadaya. Pan bahasa teh kitu namanya. Ajengan cenah di sorban, di naon, di gamis,
salagi ngarokok mah haram jadi imam. Da nya atuh aya imaman bari ngarokok lagi sadaya picieun heula. Gitu ya Allah. Atawa sok hareuy teh kieu bagi sadaya. Pokona mah cenah haram hukumna salat imamna kopiah hideung. Wah, maknya cek abi mah imam sok kopiah hideung. Heudah maknya atuh ayeuna kopiah hideung di pangimaran ayeuna bade kumaha nuturkeunana. Nya kopiah teh disimpan kopiah hideung upama dina sajadah, urang ngamakmum mah nya ngamakmum ka kopiah hideung. Kitu kartos Bu. Nya kan bahasa-bahasa sapartoskeun kitu lamun teu diperjelas mah subhanallah jadi salah paham eta teh. Sok rame teh lamun dina Facebook atau dina naon Bu disimpen resep keneh osok kitu nya. Cenah ayeuna padamelan anu memalukan nyaeta tukang bangunan gitu. Wah rame teh batur pegang ka pasya. Heudah nya ayeuna tukang ojek nyenak palu dan sok maluan mah tukang naon, tukang bangunan gitu. Rupa-rupa we nya. Peun teraskeun. Oh lah teraskeun kalahan sapenya. Pan. Jadi kieu keluarga sadaya. Kudu bukti anjeun di hadapan Allah mah eta teh manusia nu terbaik. Lamun dihareupeun nafsu kudu jadi panggorengna manusia. Orang tafsirkeun urang hartosan. Di hadapan Allah mah orang teh kada jadi manusia terbaik. Mana manusia terbaik? Anu tadi teh saur Kanjeng Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia anu tiasa manfaat ka batur. Lamun dipayuna nafsu urang teh kada panggoreng-gorengna manusia. Dina papada urang teh ulah teras-terasan nuturkeun hawa nafsu. Gitu. Da ari manusia teh ku Allah teh dipasihan naon? Nafsu. Justru malaikat sakumaha solehna malaikat teu ngahak kana ayana surga, teu ngahak disiksa di neraka. Dan malaikat dicalikeun di surga teu ngaraos nikmatna surga, dicalikeun di neraka teu ngaraos nyeurina siksa neraka. Naon sababna? Da malaikat teh sebatas petugas. Naon atuh nu ngabedakeun manusia jeung malaikat jeung setan? Manusia mah ku Allah dipaparinan akal jeung nafsu. Ngan kadang-kadang urang mah kudu emutan nafsu teh kana amek kana amarah ataupun nafsu teh kana syahwat teh wungkul. Gitu sanes nafsu nu eta, tapi innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu teh ngajakna teh kana goreng eta nafsu. Setan mah setan, ayeuna ngagoda kana diri urang supaya urang kedul kana ibadah. Ngaos Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setan geus kalalabur. Tapi nafsu mah moal anger aya dina diri lagi sadaya. Nafsu mah teu ngolotan henteu. Ngan jasad urang we ngolotan teh. Nah, bet abdi ge budak rasana asa karek 18 tahun gitu. Cek rarasaan nafsu mah gitu. Allah, apar padahal terus kepala 3 gitu abdi 30 tahun Gusti. Sok we raoskeun lah ibu lah gitu. Ngolotan teh nafsu henteu bu nafsu mah anger we. Sugan ayeuna ningali pada Gusti cek urang mah nini parantos rempo, parantos ripuh. Cik sing fokus cek kana maca Quran, sing fokus cek kana ibadah ulah Gusti eta mah hayang ngumpulkeun dunia. Ya Allah, dan mina nafsu bu moal teh dipareman moal. Gitu. Ngan pertama nafsu, teh nafsu naon? Amarah. Ari nafsu amarah mah nafsu anu ngajak kana teu sae. Maca Quran hoream, salat hoream. Urang wajib mujahadah. Mata konsepna urang dipaparina nafsu wajib ku urang mujahadah. Ari mujahadah teh paksakeun. Da kapangaosan dalam teu maksakeun mah ya Allah hoream luar biasa paksakeun. Insyaallah nafsu tina amarah berubah jadi nafsu lawamah. Kadang eling ari lawamah mah. Kadang eling, urang teh eling deui lumayan we. Amarah beuta. Punten lawamah. Nafsu teh amarah ku urang dimujadahkeun jadi lawamah. Paksakeun deui nafsu jadi mutmainnah. Tenang nafsu teh. Kumaha ciri anu mutmainnah? Calik di masjid, calik di madrasah, di tempat pangaosan,
teu beda sapertikeun lauk disimpen dina cai tenang we. Nya ari masih keneh kitu kieu mah teh nafsuna masih naon Bu? Lawama. Jadi nafsu teh amarah dipaksakeun jadi naon? Lawama, tos lawama jadi mutmainnah. Lamun nafsu tos mutmainnah ningkat deui jadi nafsu anu mardiyah. Anu digerak ku Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masya Allah. Anu bakal digerok ke surga teh nafsu nu tos mardiyah bagi sadaya. Matak manusia ku Allah tadi paparina nafsu. Lamun nafsu eta dimujahadahkeun, insyaallah kadituna jadi saadah. Ari saadah teh bagja, saadah pidaroen, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Tapi manusia ku Allah paparina nafsu teu dimujahadahkeun kalah khidlan, punten kalah kaslan, ari kaslan teh kedul. Maca Quran hoream teu jadi ngaca hoream teu jadi. Nah kadang-kadang Quran dibuka, hoream sadaqallahul adzim simpen deui we upamana. Lah hoream. Ya Allah. Lamun nafsu ditindaklanjuti ku kaslan kedul kadituna jadi khidlan. Ari khidlan kahinaan ngabuah jadi saqawah fidarwen cilaka dunia jeung akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Manusia ngagugu nafsu. Nafsu na teu tiasa dijaga. Akhirna tong borong-borong di akhirat di dunia ge ditinggalikeun. Ya sapertikeun batur ayeuna da ayana naon ayana kesempatan. Jadi naon ayana kesempatan baturnya kepada air kesepitan bagi sadaya gitu tah. Ya jadi sapertikeun kieu lah. Batur ayeuna ningali motor anu dina eta motor teh ngagantung kuncina geuninnya. Da ayeuna mah geuning kitu. Engal keneh we abdi gaduh wargi di Bandung bagi sadaya. Nyanak motor anjing. Nya nyimpen payunan bumi teu pira ngan ukur 5 lengkah ka bumi nyanak HP pas ka payun terus teu aya motor teh kitu tah. Nya eta teh jalmi ngagugu nafsu. Nya nafsu naon? Nafsu bakat ku peryogi artos, ku peryogi naon? Aya kesempatan dina eta kesempitan kitu nya waktu nangan ukur beberapa detik langsung dicanak lagi sadaya. Lamun jalma ayeuna ngagugu nafsu tong boroning di akhirat di dunia keneh ge parantos naon? Cilaka. Itu. Jadi sawang-sulang deui lamun urang di hadapan Allah kada jadi manusia nu terbaik. Lamun di hareupeun nafsu kada jadi panggorengna manusia. Mana panggorengna manusia? Anu ngalawan teras kana nafsu. Paingan atunya Rasul kapungkur beres perang Badar. Padahal ribuan umat Islam anu jadi syahidna kumaha Kanjeng Rasul pas begitu anjeunna kembali di medan perang ka para sahabat. Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Hei para sahabat, urang teh geus balik tina jihad leutik kana jihad gede. Sahabat bengong sadayana. Jihad leutik. Cek dina hatena sahabat teu dicarioskeun mah. Pan kamari teh perang teh nepikeun ka subhanallah ribuan korban, ribuan syuhada. Ini disebut jihad leutik. Cek Kanjeng Rasul aya jihad anu leuwih gede. Nyaeta jihad merangan hawa nafsu. Eta. Matak palargi sadaya kama qala Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Subhanallah. Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani nyaurkeun kieu. Idza laqita ahadan minan nas ra'aital fadla lahu alaik wa taqulu asa ayyakuna indallah khairan minni wa arfa'u darajatan fa in kana saghiran utahada lam yasillah. Beun. Jadi kieu. Panjang punya dibaca orang hartoskeun. Saur Abdul Qadir bila mana urang papenak ejeung urang kali kumaha ngobrol ya Allah. Ieu mah budak teh budak keneh Gusti. Budak macam pati loba dosa, ieu budak mah ya Allah, lamun ngadoana teh pasti bakal diijabah. Gitu. Wa idza laqita lamun teh anjeun penak jeung jalmi anu kabiron paratus dewasa, kumaha ngobrolna urang kereteg na hati urang, ya Allah.
Eta mah parang tos sepuh Gusti meureunna tos seueur saumna teh tos seueur maca Al-Qur'an teh kitu tos seueur berinfak sedekahna teh terasa urang teh husnudzon ka batur teh kitu lagi sadaya. Bahkan saur si Abdul Qadir Al-Jailani bila mana ayeuna wa in kana kafiron papendak jeung jalma anu luar Islam pun anu non muslim pun jalma kafir. Ya Allah ya Rabbi tiasa we saeta ayeuna kafir. Tapi engke mah bisa we teh jalma teh tobat. Lamun jalma tobat eta syahadat teh maot teh yakin bakal dijamin ka surga. Kuring mah meureun walaupun Islam tiba heula rumasa teh loba dosa. Kadah kitu lagi sadaya. Ulah aya dina hate sekecil apapun orang ngarasa diri orang lebih baik daripada orang lain. Cilakatos. Tingali kana kisah ayeuna Nabi Adam kapungkur. Nabi Adam kapungkur diciptakeun ku Allah di sawarga. Sateacan Nabi Adam aya hiji makhluk Allah anu kacida solehna luar biasa. Sahana mina Ajajil. Sahana mina deui Abuljan. Jadi pertama nama Ajajil namina teh dirobah jadi Abuljan, Abuljan. Dirobah deui ayeuna mah jadi setan alias iblis. Eta teh Ajajil bu nami kapungkurna mah solehna luar biasa. Mapatahan malaikat 4.000 tahun. Nyepeng kunci surga 4.000 tahun. Sae luar biasa. Tapi nah eta Abuljan alias Ajajil jadi makhluk laknat anu terkutuk saterasna. Gara-gara hiji panyakitna mana? Ngarasa dirina lebih hade tinimbang Nabi Adam. Mata urang silaturahmi rajin maca Al-Qur'an rajin sedekah rajin. Aya saali teu dina hati ngarasa diri urang asa pangsolehna asa pangsaena tinimbang batur atos hancur sadayana amal bagi sadaya. Nauzubillahi min dzalik. Patak dipungkas ku doa palawargi sadaya. Allahumma ij'alni sabura waj'alni syakura waj'alni fi aini saghira wa fi ainin nasi kabira. Ieu doa ti Syekh Abdul Qadir Jailani kieu bagi sadaya. Allahumma ij'alni sabura ya Allah jadikeun abdi jadi jalmi-jalmi anu salobar. Waj'alni syakura jadikeun abdi jadi jalmi anu bersyukur. Waj'alni fi aini saghira ya Allah jadikeun abdi di mata abdi mah abdi teh saghira Gusti. Pangsa alitna amal pangbodona. Mata urang diajar oge urang teh ulang ngaraos sae tinimbang batur. Mata Rabbana zalamna anfusana wa ilam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gusti diri abdi anu dolim teh. Gusti diri abdi anu seueur naon teh? Anu seueur dosa teh sanes batur abdi. Masya Allah. Lamun teh mah urang masih keneh bila mana batur nyebatkeun kaeban urang masih keneh ngarasa kasinggung. Urang masih kena ngarasa amak, berarti ciri ning urang masih ngaraku diri urang teh jalma mulia. Masih kena ngaku jalma mulia urang teh. Ulah deket jeung si anu cenah mata urang pikeun ka jadi amak jadi keheul. Masya Allah. Ciri ning urang berarti urang ngarasa diri teh mulia. Urang teh kedah diajar muhasabah, betul-betul muhasabah. Sing ngarasa diri urang teh jalmi anu hina diri urang teh diri anu pinuh ku dosa. Waj'alni baina ainin nas kabiro jadikeun abdi cenah di antara paningali manusia mah eta jalmi anu ageung. Jadi kanggo kesimpulanana keluarga sadaya jamaah rahimakumullah kasauran Sayyidina Ali sing saha jalma anu teu aya sunnatullah, sunnatur rasulih, sunnatu auliyai berarti eta jalma teu acan aya naon-naonan. Naon cenah bari kebiasaan Gusti Allah tadi teh? Nyumputkeun rahasia. Naon ari kebiasaan Rasul? Sae campur gaul jeung papada manusia. Naon ari kebiasaan para aulia illah miceun pilara ti papada manusia. Oke, kesimpulan anu kedua tadi teh cenah wasiat ti para wali teh nyaeta sing saja manu ngalaksanakeun amal tujuan akhirat maka Gusti Allah bakal dicukupkeun masalah dunia jeung akhirat. Nah, agamana. Nomor kaduana sing sajalmi anu sae nyumputkeun kanyerina
maka ku Gusti Allah bakal disaekeun perjalanan hidupna. Oke nu katilu tadi teh kesimpulanana teh sing saha jalmi anu parantos sae memeres dirina sareng Gusti Allah maka bakal diberesan segala urusan eta jalmi ku Gusti Allah. Jadi kesimpulanana eta bagi sadaya mudah-mudahan jantan bermanfaat kang urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana teras-terasan dibimbing ku rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Oke mudah-mudahan urang dihadiahan ku Allah hadiah nu sangat istimewa nyaeta maut husnul khotimah. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Hapunten dan kekirangan sareng kalangkungan hadanallahu wa ajmain. Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.